Gitu. Lagi gunting. Punten. Dan nomor teh hayong padamkeun kopi teh hijau teh kopi hijaunya what amis kono nya bantu teh keluar ya Kak Ya, Kang. dua teh tilu ketang teh tilu Oke, siap, Kang. Jadi genepnya, Kang. hah tilu tilu Sok aya wae. Kak, da gua dinya kadinya. oke Kelak. Ieu teh teh tara sakola apa marani salah itu. Ini kan cek si Akang eta nya hiji. Nu eta tadi teh 2. Kumaha eta mah dia tadi teh 3. Beureun jadi genep bener teh. Eta bang. teh jangan tilu teh Tah, ayeuna mah tunggu kan. Ayo ngejengkeun tilu na. ngomong teh bu teh jangan Kan yang jising ka ngomong. kopi teh kapantan we heubah wow kalau bang teh buat di korongnya enak kalau santai gitu Hari po, Siti ah. Hidup ini pahit yang menipu aku. Udah naon, udah. Kok koren tapi kabar sih aduh, kalau udah gitu. saya naon teh Ayo tadi mana? Masa terbiasa. dibawa kan urang tadi Lin Biasa dari sok malagu. ya dengarkan aingnya Mari dengar wahai kawan. aing yang Pak Haji tadi teh aya asal usul carita anak baheulana tah jeung film eta gitu aing boga kata aing aya asal usul carita anak baheulana ka ngora dengarkan aing Oh, dengekan sih teh. gitu dah sia dengarkan atuh Jadi kumaha caritana? jadi kieu ya kieu nya Pada zaman dahulu ojek ayo Cilok, neng. Cilok, neng, gelis tepung cilok itu. Cilok.
F. Motor jeung gerobak sia mana? Kan aing dipecat ku dunungan. Aing beak eta beak duit eueuh teu meunang. Cilok beak dihakanan da peribetkeun keuling. Bensin saat motor dicokot jeung gerobakna. Aing ngaraan tuh F cilok coba geus. Pakai ini F. Tok bangsaan hamba di dia. Biasanya Keresekan atuh. lah sarwajang tukang celok kele nu meuli urang mah kana ge kecap hungkul ah. Ningali budak di sok ngeunah siga nu kecap hungkul. Iya. Pantes ya mah dipecet oge. Cilok lagi beak di hakanan lain dijual. Goblok. Mending teh ya kanan daripada di paluan mah. Sebuah aya deh kanan mah. Ayo ke bangsak nyet dari kukulingan. Ieu teu payu wae. Daripada ieu teu payu wae, mending ke kanan sebuah aya. Kajen. Kang deui aja. Goblok. Ngeunah saya desaan saya pengen. Nah, Mas. Iya. Aing usaha naon deui, bingung teh aing kudu kumaha ya. Bingung usaha aing usaha kana naon deui ya. Boga perusahaan teu. Yang aing usaha. Yang lah duit. Tong cilok mah. Ngaludaskeun cilok nongkuan. Bangsat kau. Kadieu lah kurang ngobrol. Aya aku usaha. Berari F gawe usaha. Terus ka dieu lain kitu lain cilok lagi dipecat dunungan beak da cilok. Loba teh usaha kitu gawe mah gitu. Siang geus kieu we. Urang amalkeun ilmu ti guru urang. Ilmu naon teh ti guru mana ilmu naon? Eta maneh hayangna ilmu naon? Urang mah hayang beunghar we jeung hayang boga wibawa gitu. Wow. Cara Kadieu. Syaratna maneh maju surut haji. sorban. Itu sorban. Ah siap, aing nyaan bakal beunghar jeung boga wibawa mah. Besok Oke. Cilok neng. Cilok. Jalan Baiklah. Di cilokan berapa neng? 2.000. Empatnya. Tuh. Cilok neng. Nah neng gimana neng cilok neng? Orian. Original makin naon neng? Kecap, saus. Saus nih nya.